Ngadawung sorangan teu pararubuh ieu teh. Batur pisan. Rek HP poho teu kabawa deui ah. Ai si Nuni jeung Teh Dede ka mana nya? Pararubuh sugan mararudik ieu teh. Ari Teh Dede tas di mana? Meni camerut kitu meni hasem banget teh. Pas di sekolahan manggihan guru. Ujuk ajak atuh ka sekolahan teh. Sugan teh mudik we eueuh teh. Ah rek mudik ka mana? Heeh, sugan we rek lebaran manek mudik gitu. Ujuk ajak naon pan tadi teh di WA. Angko online tapi teh dibuka-buka acan atuh. Ah, iya mah online teh ngahaneutan HP we eta mah. Ah iman nu lain-lain wae HP dihaneutan. Ari Teh Dede tas naon atuh ti guru pas sakola malinis libur. Heueuh pan anak teh Dede teh dibere surat panggilan orang tua. Heeh, terus kumaha? Heueuh guru teh nanyakeun nah budak teh datang ka sakola teh sok kaberangan wae. Nah, make kaberangan wae. Emang ti imahna sok init berang. Ah henteu ari indit berang mah ngan pedah sok datang ka sakolana berang wae. Heeh, terus kumaha cek guruna? Heueuh guruna teh semua rada ngambek ka Teh Dede. Ah dicarekan balik we. Dicarekan aku mah aku Teh Dede. Ah ku Teh Dede teh dikieukeun we. Budak oge telat balik ka imah, guruna tara dipanggil. Nah budak telat datang ka sakola make kudu dipanggil. Ah, ieu mah sok nu lain-lain wae dasar koplak.